sensus pertanian target 120 UTP kudu beres tanggal 20 genep. Puyeng ya, tinggal saha nu acan. Imah iya ya nu acan teh. Aing geus 3 kali jamana bae. Kopi beak deh. Mah, bawa kopi heula. Aku naon atuh tadi ngopi terus, betos. Ieu nembe Pusing. saat deui. Pusing tah nyen sus imah ieu je. Si Haji Dulahong tah. Imah ieu. Haji Dulahong. Aya geus 3 kali ka imahna bae. Nu mimiti nyebutna keur ngawur ka balong. Nu kadua nya wayah lohor nyebutna keur ngarit jang sapi. Anu katilu komo eta mah. Mana? Kalah nyebutna teh keur dinu ngora cenah. Pusing. Geus lah ulah tingin kopi ek ayeuna we sugan aya ari penting mah. Can bae lah geus jam 10 ge ek mangkat bae. Ya atuh. Mangkat lah. Cenah teu beresan. Kantong le ya. Ya kantong lagi ya. Iya ya, masih Haji Dulahong. Aya meureun penting mah ya. Imah nu musingkeun ya Haji Dulahong. Geus 3 kali bae urang tadi ya. Assalamualaikum. Haji. 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 Waalaikumsalam. Pak dulu lah. Cager Haji. Alhamdulillah. Urang geus 3 penting tadi ya. Wae Haji na ka mana? Aya naon tuh ngomongin ke dia? Ya penting. Pansos. Aing sampai ngobrol tadi ya. Gimana ya urang dieu? Nah, itu tuh. Nah, di dieu ya geus. Iya. So. Haji. Lain naik ngurus bansos ieu ka dieu teh. Da Haji mah geus puguh lain bere we. Haji mah pak ayana loba yang dibere bansos. Terus ya naon atuh ya ngomongin ke dia? Penting. Urusan negara ya penting-penting wing ka dieu. Belum cuma gitu. Emang kumaha Haji malam Jumaah? Biasa. Lah. Lah. Bagian di mana enak malam Jumaah Haji? Nukolot Nukolot tak. Boga sabaraha di enak pamajikan? Dua nyamangan rencana mah karena tilu. Ari nu pamajikan nu kolot nu nyahoan sabaraha? Sakadinya. Arera. Haji masuk pada puguh. Penting-penting uing teh basa harita ka dieu poe nu mimiti isuk-isuk nyebutna teh ngawur ka balong. Karena awal harita mah tidak. Basa beurang cenah nyebutna teh keur ngarit cenah jang sapi. Sapi seueur Basa nu terakhir ka wajah burit. Nyebutna mah keur ngalongok nu ngora cenah ka ditu ka kopeng. Ini kebon. Hari nu di kopeng alus. Mujur, laporan dan OSIS. Eta ditipu atau kumaha eta daekeun ka Haji? Udah Haji mah tidak segala bisa segala loba. Ya Ji, wing teh ka dieu teh penting-penting. Keur sensus pertanian. Batur mah areng geus nu acan teh tinggal Haji, tah imah Haji di dieu ya posisina. Imah Haji aya di dieu kagambar. Sensus pertanian ieu teh Ji-nya intina mencatatkan seluruh pertanian Indonesia. Tujuanna jang kedaulatan pangan jeung naon euy poe deui teh jeung kesejahteraan petani. Kan ayeuna meureun karasa ku Haji pupuk segala marahal. Panrah karasa kuat loh, main pupuk teh mahal aja balangka. Kartu tani can boga, pangajukeun atuh rah kulurah. Emang Haji can boga kartu tani? Acan. Oh heueuh. Ari wing mah meureunannya jeung desa meureunnan Haji
Ari desa mah tempat memfasilitasi jeung melayani masyarakatnya. Ari diajukeun mah meureun erek. Ngan ari masalah meunang mah kumaha nu ti luhur nya. Ti luhur teh ti instansi terkait jeung ti Gusti Allah. Balik-balik dina meureun milik kumaha milik haji. Anda ari milik mah meureunnan haji mah geus muruluk ti Allah. Alhamdulillah sekolah. Erek meureun diajukeun mah. Nuhun lah eta mah ukun dibantos. Heeh. Ya mudah-mudahan atuh aya milikna nya. Nuhun lah amin. Bade ngaleutna. Bade kopi, jus, aya susu, hoyong naon sok beli. Wah, haji sok repot sok. Sok hoyong naon. Lah, karep lah kumaha juga. Sok era ieu tawaran gitu. Atuh kantosan hon. Duh, si haji mah sok ngaririweuh. Nger da ari di jalma beunghar mah meureun gerasa segala dikeluarkeun loba subuhna. Ieu mah makan malam enak ya. Coba kayak cai kopi lagi sok kopi nu mewah ya haji mah. Mangga lurah lah. Ya si haji ari nawaran mah kopi, susu, jus, ari nu dibawa cai herang. Waduh, dasar haji dulahong, kurang waduh jeung kurang bohong. Tapi Pak Haji, Sok. di kopi mana kopi? Hampura. Deui pamajikan can belanja. Tuh aya sok. Haji. Bukan teh bener tadi nawaran segala teh. Kamari mah aya kan. Tah Haji, wing teh ya penting-penting ka dieu teh ye. Meureun hampura ngaganggu. Ngan intina wing ka dieu oge tugas negara nya ji. Wing teh penting-penting. Sing karunya ya ka wing. Wing tina sensus ieu ya pamajikan mah tapi kan tapi teu kacabak-cabak. Geus jam medud. Ieu we ngurus-ngurus sensus cenah. Tah, ayeuna nu kudu dieusian nya ji. Data kependudukan. Tah. Ayeuna memeh data kependudukan, ayeuna luas bangunan. Iya sabaraha imah haji. Duh, berapa hektar itu ya? Hilap. Dina SPP teh na sabaraha? Bah, ieu mah meureun ukuran imah mah meureun 15 ka 30 mah meureun. Eta meureun. Lah cang tuliskeun nya. 15 ka 30. Dari luas tanahna sabaraha? Aya saparona. Aya meureunnya lah. Tambah bangunannya cang tuliskeun. Tah ari haji ayeuna nu resmi ieu dina kartu keluarga. Ari nu kartu keluarga kan meureun dina pamajikan kolot hungkul. Ayeuna dina pamajikan kolot boga budak sabaraha? 2. Boga 2, berarti opatan di dieu nya ji. Opat. Nu ngora mah ulah diasuhkeun. Tah tuluy di dieu ya umur. Ayeuna haji sabaraha tahun umur? Umur teh 63. 63. Wah, nu bener. Pan juga ngora keneh haji. Eta fungsi boga pamajikan ngora teh ra. Heeh. Di kebuang ngora. Heeh, bener. Urang ik nurutan euy. Wah, can sanggup. Tuh ketang lah carekan ku pamajikan. Mun mah hiji kitu beak-beak. Hari ek nanya ya di luar etanya ji, di luar sensus. Emang haji kuat keneh lila? Atuh meureun mah nya. Mana boga 2 oge kuat. Nambah deui mah hiji. Heeh. Cukup 2 mah. Heeh. Hari ieu jadwalna malam naon bae digilir, saminggu sabaraha kali ewang. Geus sensus di. Wah, ieu mah pan urang teh neangan pangalaman. Atuh sugan bae aya milikna ka hareupeuna mah. Lah nu ka. Ketang lah. Si doraka pamajikan. Kalau mau cemburuan. Bahaya. Umur genep 3 ari pamajikan nu kolot anu sabaraha tahun umur? 48. 48 anjir, jeung pamajikan nu kolot teh jauhnya bener euy haji. Elmuna euy boga jang jawokan haji. Lohor. Heeh, bener.
status perkawinan kawin berarti nya Ji. Tah ayeuna haji nya sepupu meureun wing apal haji anu sapupena sok gawe nya. Meureunna nu pugu mah ka apal urang meureunna haji teh tuan tanahnya. Pakaianna lega. Tah ayeuna meureunan haji di dieu lahan sawah boga sabaraha? 20 bata. Lah piraku 20 bata. sok wadul. Iya. Geus heulanya ari lahan kebon. Kebun mah mandi malas bata. Ari lahan ieu balong sok dijual laukna tara. Balong leutik itu. Ingon boga haji. Sapi ngan hiji eta ge barek dijual lah. Hari. Lah pan cenah basa wing ka dieu kamari keur ngarip keneh. Heeh ngan hiji ek dijual eta ge. Jeung sok ngawadul cing geula cang tempo heula nya ieu. Cang tempo heula ieu. Uing udah boga data pertanahan tah di dieu tah na aplikasi CAD kurut PTSL tah cang di ieu diketik ieu Haji Dulahong. Tah tempo. Tah ieu tanah haji tah 2 hektar di Cibiku kebon. Sok ngawadul. Tah ieu sawah ieu. Ieu sawah tah 500 bata ieu. Di ditu di Cileungsir ieu. Wah, ieu mah parena ge pare alus. Tah. Balong tah. Kapan cenah? Balong galega ieu. Di dieu tah aya 200 bata. Lah, haji masuk ngawadul. Tuluy kamari urang teh ieu. Kamari teh basa nyebutkeun haji keur ngari teh nya, basa cek haji. Uing teh langsung ka kandang sapi. Kamari kuing ditempuh mah aya 7 lah, sok ngawadul haji mah. Guys lah. Nah, bener nya haji ieu nu haji. Nah, uing mah dituliskeun sesuai kenyataan. Ada asupkeun kabeh. Lah moal da ieu mah tugas negara. Ye. Ari dieuweuh-euweuhkeun mah bisi leungit. Bisi leungit engke kumaha lamun ayeuna kuing dituliskeun ngan 20 bata sawah itu kitu ieu lamun leungit pakaya kumaha Pak Haji? Ulah leungit mah. Matak geus tuliskeun. Da ieu mah tugas negara. Kan intina ge mencatat pertanian nya anu akurat. Tah jadi negara teh bener apal keayaan di masyarakat kumaha. Ulah sok kalah di leungit-leungitkeun lamun leungit beneran teh kumaha. Ulah Haji mah tuliskeun nya. Tah ayeuna kieu Ji nya. Sawah teh ayeuna teh dina sataun terakhir. Kan ayeuna teh geus 3 tanam nya. Tah kan ayeuna can panen Ji. Tah ayeuna panen nu kamari haji bebeunangan sabaraha ton? Wah, kan 7 karung. Mun tina sawah 500 batangan 7 karung. Hitunganna ge 100 bata teh nya lamun dinu sawah anu alus mah meunang eta 8 karung mah eta teh bersih garing Ji. Guing mah da geus apal boga rumusna. Nu sok ngawadul. Itulah Nah, tuliskeun. 500 kali 8 berarti ya. Menang 4 tonan bersih meureun kurang leuwih. Nah, tuluy Ji nya ayeuna hari haji sok pepelakan teu model sayuran gitu ieu. Kosong kita ge. Naon? Ai tomat, bonteng, buncis. Oh, sagalanya. Hari nu kebon cabe nu di ditu eta nu haji keneh lain. Telepon deh ya lah, penting urang yang haji. Pemajikan tah haji tah geus nelepon meureun anu geus jam 11 cenah di mana cenah. Geus tunduh. Bawa dudukeun mah bawa keur ngalong meureun urang. Ca angkat heula. Halo. Tah di Pak Haji keneh tah mah tah. Maju sensus ya. Ya. Ieu mah lila nyensusna ge da pakaianna lega. Mon ke sok bobot ti payun. Engke atuh. Nya ayeuna malam Jumaah ke heula ke keur tugas negara ieu. Heula rujit.
dari pemajikannya ari kerboga kahayang Heeh. sok kesabaran. Kemana Naon gua? tadi teh Ji poho deui euy. Urang kakak geus lendeng manten. Oh iya mah lendeng teh daheu pada teh dibere kopi si Haji mah. Sampai ya. Oh yang aing lah. Ayeuna pepelakan kebon cabe nu di ditu nu Haji lain. Kamari pan urang pas liwat teh keur panen eta teh Ji. Lah, Nya uing dituliskeun kabeh aya buncis, aya cabe, aya tuh ieu ngan lah da bebeunangan mah urang boga rumus ieu nya. Da Haji mah sok ngawadul. Kamari panen aralus kan? harus. Geus lah urang boga rumusna da sok ngawadul Haji mah. Sok jadi diletik-letikkeun. Da moal beunang pajak ieu Ji, ieu mah ngan saukur mencatatkan pertanian gitu nya. Wow. Tah ayeuna tanaman tahunana model pepelakan cau nu kitu aya. Aya lah sebarat tangkal. Aya 50 tangkal, Ci. Nu di kebon itu nih, nu di belah naon sih itu teh? Sesandaan. Sesandaan kan eta kebon pelak cau kungkul Haji leuy. Wah. Dari kalurah mah mau beunang ngabohong, Ci. Lurah mah aya meureunnya eta teh 100 bataan tanah eta teh. Meureun saparona 50 tangkal mah kadang-kadang leuwih. Nah, sakitu we tuliskan we. Sekian lah. Tuluy peternakana ajinya kamari sakapal uing boga sapi 7 ya 7-nya. Dan tenah anu dewasa boga sabaraha Haji? Saparona aya. 3. Tuluy setahun ka tukang nya, setahun ka tukang ya Ji. Nilai produksi yang dijual atau dikonsumsi atau diberikan kepada pihak lain atau hilang. Kosing ngajual teu atawa dipunci ku sorangan di dahar ku Haji atawa aya nu nyolong. Dijual. Jual sabaraha duitna meunangna? Murah kemarin mah begang sapi nage Sabaraha? 15 juta. Bener eta? Benar eta mah bener. Dituliskeun kurang 15 juta. Hari hayam mah eueuh. Teu lah yang mah rujit. Hari beurit Komo. bisi Haji ngingu beurit ieu mah. Akan aja teh. Aya cicing ye. Oh, Tuh engke sabar Ji heula, penting dia keur tugas negara ieu teh ye. Kudu jadi responden yang baik hajinya. Ayeuna kehutanan. Ieu pepelakan kai tahun ya Ji ye. Kai tahun ye, ye loba ye nu haji anu di ditu wae 2 hektar ye, hektarnya rapang eta tah kai gololede. sah nempong batur meureun. Nu haji urang teh nempo eta teh aya jati, aya mahoni, aya albi. Kira-kira di sakabeh kebon ya Ji, di sakabeh kebon ye. Jati aya sabaraha tangkal? Aya 500. Batangna seutik Lah ku urang mah ditulis saayana. Sok ngawadul Haji mah. Mahoni, albi tah saayana lah ku urang rek dihitung isuk mah. Rek dihitung meh dilaporkeun ka BPS-na, ka PML, ku urang mah dihitung heula isuk kai nu haji. Anu di ditu 2 hektar, tuluy anu di sasandaan aya tah 300 bata deui. Rek dihitung pokona udah Haji masuk ngawadul. Duh. Mih akurat urang mah. Nya, Lah, kating manora. nah ayeuna perikanan ya, perikanan. Di Balong aya lauk naon bae nu Haji? Gurame Gurame, jeung tawes. wes jair meureunnya sok aya jair mah aku eueuh. Ayo. Bogor ditulis Bogor. Lah teuing bogo mah kita mah ngarusak lauk. Tah ayeuna gurame boga sabaraha Haji? Kamari mah melakeun sekintal. Kintalan. Heeh. Eta Eta basa dijual. Aya nu ngaborong ka batur. borong. Berarti diijonkan atau tebasan atuh. Tah tebasan menang duitna sabaraha Haji?
Allah ke pamajikan itu mah ke pamajikan tuh majikan tanya pabrik itu perkiraan Ji perkiraan pasti 5 jutaan mereka. tumpang panen tina gurame ge Nah, hari jasa pertanian untuk boga haji mesin traktor aya keneh itu rusak lah rojit. geus teu ieu eueuh nu makena Si odekeun ku si Jam Jazz lah rojit mogok we. berarti henteu nya nah salila ieu haji menang penyuluhan teu ti dinas aya ti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan aya penyuluhan teu ti dinas pertanian. Asa teu pernah kami mah. Teu pernah nya. Nah, ieu mah da moal nu perhutanan sosial mah eueuh di urang mah. Iya. Eueuh. Hatuluy apakah haji bagian dari kemitraan atau pertanian plasma selama periode henteu nya ieu merenjinya. Itulah kena arti. Tah ayeuna we jang praktek pertanian haji nya mesin mah eueuh meureun nya Ji. Heeh. Serangan internet yang telepon mah sok meureun nya ari ngajual, ari nawarkeun nya. Heeh. Drone malah eueuh nya. Budak lah. Supaya budak eta mah emang boga. Tuh, wah, haji mah loba duitna euy sagala ge kabeuli. Ampun. Ngamuk eta mah. Penggunaan kecerdasan buatan malah eueuh eta mah robot. Tah ayeuna pupuknya Ji. Hari urang mah ada sabenerna boga hitunganna nya. Hari haji meureunannya nu pugu mah meureun masyarakat urang sok makena teh Orea, NPK, Poskalah mun di urang mah. Tuluy kasih L nya. Sok inget teu meuli berak henteu. Kalau geus kurang di aya rumusna nya. Da itulah meureunnan sarua kabeh ge hari pemakaian mah sok disemprot biasa. Disemprot. Sok saha nu nyemprotna haji tara. Yudi lah. Aya nu gawe. Nah, Engke ari nyemprot mah nya we sok karasa cangkeng urang kita nu kieu. lah. Mungkin mau bisa udah ngopi lah. mau bisa ngalekuy meureunnya haji. Bahagia tuh. Terus Yudi lah. Hari ieu pertanianna pembukuan sok dicatetkeun tara. Tara. Atuh meureun teu kahitung meureun bati atawa rugina teh. Meureun. Penting aku nu gawe orang mah. Tak tinggal duduk manis we meureunnya haji mah. Eta lah. Tah haji ayeuna meureunnya hari ieu jang kana ekonomi sehari-hari haji sabaraha persen pemasukan tina pertanian teh nya da geus pugu meureunnan haji mah meureunnan pemasukan teh boga kos-kosan, boga kontrakan, tuluy boga naon teh kios, lain-lain. Ayeuna tina pertanian eta sabaraha persen kana ekonomi haji kira-kira? Tenar dihitung persen lagi. Terus kurangnya cuang dihitung lah. Artinya Cuang sama dihitung. Nah, meureun kurang leuwihnya tina 50 hiji tapi ka 75% banyak. Nah, berarti di dieu pagawean nu haji nya ieu mah jadi sewa kontrakan nya, jasa gitunya. Jasa kontrakan, tuluy kios, kos-kosan. Hari nu ngekos eta budak mana Ji? Urang ieu harita nu ngekos. Jiga halus itu kan ngekos bener. artis eta mah. Karena 2 minggu Artis dangdut. Dangdut mana we? Jupen lain eta teh. Teh orang can keburu nanyaan eta teh. Urang dari mana ternyata? Dayuh. Urang dayo. Ya. Bagus bener we. Urang ulin ka ditu nya. Ulah. Paneknya susah ruah. Kurang mana isian susah. Haji masuk gitu. Awe ke batur mah Allah sorangan lama. Kudu bukan heula tuh ke batur. Sok dihuruyan ku Haji. Can keburu majikan. Emang mau nyari kantor majikan. Nah, ini ya beres. Acan cicing. Duh, Apakah memiliki akses terhadap kur? Biasa nama pertanian masuk boga akses mah. Ayeuna haji boga kredit atau pernah ngajukan kredit teu?
Itu kami mah. Oh, udah haji malah duit mikir aku kayak dia. Tak ayeuna usaha haji ieu nya pertanian segala rupa make asuransi teu. Tuh lah, ngerti orang. Berarti henteu nya. Apakah usaha pertanian dilakukan di lahan terbatas? Wah, henteu nu kieu mah haji mah. Teu lah nu kieu sagala ge. Geus haji ayeuna teh urang tadi datang ka dieu teh jam 10-an. Jam 8 tapo deui, jam 8 meureun tah ayeuna kurang leuwih jam 11 ieu. Dia jam 11 euy, mani 2 jam aing ngobrolkeun haji. Geus enang tinggal tanda tangan sok ku haji di dieu tah. Di dieu. Kudu itu teh. Geus nuhun nya, Ji, urang naik mulang lah. Mau ngopi lah? Lah, moal ngopi mah ge ulun. Senang bantuan. Sukan bantuan mah. Haji ge sertifikat baru nyieun lain loba. Loba bensin sok meuli ya. Lagi sarua bantuan ti pemerintah, subsidi eta ge. Ada. Aku dah haji malin bereun. Nya. Ya. Bisa ek nuluykeun mah. Malam jumlah mah. Sepuh ya. Eknya naon haji? Ya, Pak Dokter Bar. Nah, enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si haji urang Jensus loba ngawadul. Dasar haji dulahong, dulah wadul jeung kurang ngabohong. Dudukeun urang teu apal meureun. Lah, urang naik di data sesuai kenyataan bae. Da ieu mah jang laporan ka pertanian, ami bener.